Wilujeng enjing murangkalih sadayana, murangkalih kelas 7. Kumaha kabarna, sehatnya? Ayeuna patepang deui tina pangajaran kalima kelas 7 nyaeta materina ngeunaan dongeng. Hayu murangkalih sadayana urang dikawitan wae. Nu kahiji perkara dongeng. Dongeng nyaeta carita anu dikarang dina wangun lancaran atawa prosa kalawan sumeberna secara lisan. Tanapi tatalepa ti hiji jalma ka jalma sejena. Anu salajengna nyaeta ciri-ciri dongeng. Nu kahiji sumeberna secara lisan, teu kanyahoan pangarangna, ngagunakeun basa lancaran, caritana hayalan, ukuranana pondok. Anu salajengna nyaeta papasingan dongeng. Aya fabel nyaeta dongeng sasatoan atawa tutuwuhan. Parabel dongeng jalma biasa. Terus aya oge legenda nyaeta dongeng sasakala. Aya oge sage eta dongeng babad. Terus nu terakhir mite atawa mitos nyaeta dongeng kepercayaan. Aya deui murangkalih unsur carita atanapi unsur tina dongeng. Anu kahiji jejer atawa tema. Terus anu kadua nyaeta latar atawa setting. Anu katiluna palaku atawa tokoh. Aya deui anu kaopat galur atawa disebut oge alur. Anu kalimana nyaeta amanat atawa pesen ti pangarang. Murangkalih kelas 7 rupina mung sakitu panginten materi tina dongeng anu bagian kahiji. Kanggo tugasna mangga hidap lebet wae kana Google Classroom ku Pak Irwan parantos ditugaskeun aya dina Google Classroom. Saatosna diajar tina minggon ayeuna, minggon payun urang laksanakeun pertemuanana tina Google Meet nya murangkalih. Kitu wae panginten anu tiasa dipihatur. Wilujeng enjing sareng hatur nuhun.